Bismillahirrohmanirrohim. Wa haqiqatuha sareng ari hakekatna itu niat lugotan cek lugot eta al-qasdu kadar-kadar ngamaksud wasaraan sareng ari niat cek sara eta qasdu syai'i ngamaksud kana hiji perkara muktaronan halna anu dibarengkeun bipilihi sarta migawena itu syai' wa hukmuha sareng ari hukumanana itu niat eta al-wujubu anu wajib kama sapertikeun perkara ulima anu dikanyahokeun itu mimma tina perkara maro anu parantos kalangkung itu wa mahaluha sareng ari tempatna itu niat eta al-qalbu hate wal maksudu sareng ari anu dimaksud biha ku itu niat eta tamyijul ibadati ngabedakeun atau misahkeun pirang-pirang ibadah anil adati tina pirang-pirang kabiasaan kal julusi sapertikeun calik pil masjidi di jero masjid lil i'tikafi karena pikeun i'tikaf tarotan halna sakapeung walil istirohati sareng karena istirahat uhro dina balikan anu sajen aw tamyiju rutbatiha atawa ngabedakeun pirang-pirang martabatna itu niat kasolati sapertikeun salat takunu anu kabuktosan itu salat eta lil pardi pikeun salat pardu tarotan halna sakapeung walin napli sareng pikeun salat sunat uhro dina balikan anu sejen wasar tuha sareng ari syaratna itu niat eta islamun nawi islamna jalma anu niat wa tamyizuhu sareng ngabedakeunana itu nawi wa ilmuhu sareng nganyahokeunana itu nawi bil manwi kana anu diniatanana wa adamu ityanihi sareng henteu ngalakonanana itu nawi bima kana perkara yunafi anu nganapikeun itu maha kana itu niat bi ayas tashiba ku secara ngabarengkeun itu nawi ha kana itu niat hukman dina hukumanana wa alla takuna sareng ulah kabuktosan itu niat eta mu'alakotan anu dicantelkeun kana mu'alak alehna falau kola mangka lamun nyarita itu nawi insyaallah kana lapad insyaallah fa in qasoda mangka lamun ngamaksud itu nawi at-ta'liqo kana nyantelkeun au atlaqo atawa ngaitlakeun itu nawi lam tasiha mangka henteu sah itu niat wa in qasoda sareng lamun ngamaksud itu nawi at-tabaruka kana ngalap barokah sohat mangka sah itu niat wa waktuha sareng ari waktuna itu niat eta awalul furudi kawitanana pirang-pirang pardu ka awalil gusli juz'in sapertikeun kawitanana ngumbah hiji juz minal wajhi anu tetep tina larai wa innama lam yujibu sareng pastina henteu ngawajibkeun itu ulama al muqaronata kana ngabarengkeunana itu niat pisaumi dina puasa li usri muraqabatil fajri karena hese nalinga keunana bijil fajar watat abikin niati sareng hese metukanana niat alaihi kana itu fajri wa kaifiyatuha sareng ari kaifiyatna itu niat eta tahtalipu anu narima beda-beda itu kaifiyat bi hasabil abwabi kalawan ngitung pirang-pirang bab fayakfi mangka cukup huna dina itu wudu naon niatu rob'il hadasi niat ngilangkeun hadas kama sapertikeun perkara maro anu parantos kalangkung itu ao niatus tibahati syai'in atawa niat mentaka menangan kana migawe hiji perkara muftakirin anu mika butuh itu syai' ilal wudu'i kana wudu kasolati sapertikeun salat wa tawafi sareng tawaf wa mashil mashafi sareng nyabak Al-Qur'an li anna rob al hadasi karena sanyana ngilangkeun hadas eta innama yutlabu pastina disuprih itu rob ul hadas li hadhil asya'a karena ieu pirang-pirang perkara faida nawa mangka di mana-mana nganiatan itu jalma ha kana itu asya faqad nawa mangka nyata nganiatan itu jalma
goyatal qasdi kana antegna anu dimaksud au ada fardil wudu'i atawa niat ngalakonan kana farduna wudu au faradul wudu'i atawa niat farduna wudu wa ingkana sareng lamun kabuktosan saha al mutawadi'u jalma anu wuduna eta sobian budak au ada al wudu'i atawa niat ngalakonan kana wudu awil wudu'a atawa niat kana wudu pakot ari itu wudu eta ngan sakikituna li ta'arudihi karena mertelakeunana itu jalma lil maksudi kanu dimaksud fala yustarotu mangka teu disyaratkeun naon at-ta'arudu mertelakeun lil fardiyati kana lapad fardu kama sapertikeun perkara la yustarotu anu teu disyaratkeun itu ta'arud fil haji dina munggah haji wal umrati sareng dina umroh wa shaumi ramadhana sareng dina puasa bulan Ramadan. Tanbihun ma ari niat wudu takororo anu tetep itu maminal umuri nyatana pirang-pirang perkara as-sabiqati anu geus ti heula itu umur eta mahaluhu ari tempatna itu ma eta fil wudu'i tetep dina wudu goerol mujaddadi anu salianti wudu anu dianyar-anyar amal mujaddadu anapun ari wudu anu dianyar-anyar pal kiasu mangka eta ari kiasanana eta adamul iktifai henteu cukup pihi kana itu mujaddad pihi kana itu mujaddad biniati rob'i ku niat ngilangkeun awis tibahati atawa niat menta kamenangan kana ngalakonan wudu qala ngadawuh saha al asnawi imam asnawi wa qad yuqalu kana lapad wa qad yuqalu sareng terkadang dicaritakeun naon yuk tapa dialap cukup naon biha itu niat kasolati sapertikeun salat al muaddati anu dibalikan deui itu salat goero anak dzalika halna sanyana salianti itu madkurnya tanah salat muaddah eta muskilun anu sulit khorijun tur anu kaluar anil qawaidi tina pirang-pirang qawaid fala yuqasu maka ulah dikiaskeun itu iktifa kaul iktifa alaihi kana itu dalik qala ngadawuh saha ibnul mi'ad wa takhrijuhu sareng ari ngaluarkeunana itu kaul iktifa ala sholati kana salat eta laisa sanes itu tahrij eta bibaidin kawal anu jauh li anak qadiyata tajdidi karena saenyana hukumnya tanah anu anyar-anyar eta ayu ida ngabalikeun itu jalma asyai'a kana hiji perkara bisipatihi kalawan sifatana na itu se al ula anu awal itu sifat intaha paragat itu kaul ibnul mi'ad wal awalu sareng ari kawal anu awal eta aula leuwih utama li anna sholata karena sanyana farduna sholat eta ukhtulipa diihtilafkeun naon fiha itu sholat hal farduhu naha ari parduna itu musolli eta al ula sholat anu kahiji au saniyati atau sholat anu kadua walam yakul sareng teu nyarita saha ahadun hiji jalma fil hudu'i dina babudu fima dina perkara alim ta anu apal anjeun kana itu ma bidalika kana itu ukhtulifa fiha wa innama uqtufiya sareng pastina dialap cukup naon biniyatil wudu'i ku niat wudu fakot ngan sakikituna duna niatil gosli bari teu make niat ngumbah li annal wudu'a karena sanyana wudu eta layakunu henteu kabuktosan itu wudu ila ibadatan angin eta ibadah fala yutlaku mangka teu diitlakeun itu wudu ala riha kana salianti itu ibadah bihila fil gosli kalawan perbeda ayeuna ngumbah fa innahu mangka sanyana itu gosli eta yutlaku diitlakeun itu gosli alal gosli jinabati kana adus junub wa gosli najasati sareng ngumbah pirang-pirang najis wa gharihima sareng salianti itu gosli jinabah sareng gosli najasah walau nawa sareng lamun niat itu si jalma atau harota kana susuci anil hadasi tina hadas soha mangka sah itu niat fa illam yakul mangka lamun teu nyarita itu jalma anil hadasi kana lapad anil hadasi lam yasiha mangka teu sah itu niat ala sohihi netepan kaul anu soheh
kama sapertikeun perkara fi zawaidir raudhati anu tetep itu madina kitab zawaidir raudhah. Wa allala sareng ngelatan itu Imam Nawawi kana itu lam yasiha fil majmu'i dina kitab majmu' bi anna toharota kana sanyana susuci eta qad takunu terkadang kabuktosan itu toharoh anil hadasi tina hadas wa qad takunu sareng terkadang kabuktosan itu toharoh anil khubusi tina najis fa'tu biro mangka direken naon atam iyiju ngabedakeun waman sareng ari sahabae jalma eta dzama samang-samang salanggeng naon hadasuhu hadasna itu man kamustahadotin sapertikeun istri anu istihadoh waman sareng kajalma bihi eta tetep di itu man silsul bawali ari lara beser au rihin atawa lara hitut kafa mangka cukup huka itu man naon niatul istibahati niat menta kamenangan al mutaqaddimati anu geus ti heula itu niatul istibahah duna niati rob'i bari henteu niat ngilangkeun hadas almari anu kaliwat itu rob'i libaqoi hadasihi karena tetep hadasna itu jalma wayundabu sareng disunatkeun lahu pikeun itu jalma naon aljam'u ngumpulkeun bainahuma antara itu niatul istibahah sareng niatur rob'i khurujan karena keluar hurujan karena ngaluarkeun min khilafi man tina ihtilafna jalma au jaba anu ngawajibkeun itu man hu kana itu jam'u litakuna karena supaya kabuktosan naon niatur rob'i niat ngilangkeun hadas eta lil hadasi pikeun hadas asabiki anu miheulaan kana niat wa niatul istibahati sareng niat menta kamenangan au nahwuha atawa bangsana itu niatul istibahah lillahi pikeun anu nuturkeun kana niat wa bihada sareng kulantaran ieu litakuna niatu rob'i lil hadas yandafi'u katolak naon mak perkara kila anu dicaritakeun naon innahu lapad innahu sanyana itu jalma eta qad jama'a nyata ngumpulkeun itu jalma fi niyatihi dina niatna itu jalma baina mubtilin antara anu ngabatalkeun wa ghairihi sareng salianti itu mubtil wa yakfi sareng nyukupkeun hu ka itu jalma aidon deui naon niatul wudu'i niat wudu wa nahwuha sareng bangsana itu niat wudu mimma nyatana niat takodama anu geus ti heula itu ma kama sapertikeun perkara soroha anu geus ngajelaskeun itu Imam Maturidi bihi kana itu ma fil hawis sogir dina kitab hawis sogir tanbihun wallahu alam bissawab.